Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu an. Ibnu Sinan qala Rasulullah SAW, ajaban aduh kacida poharana, kaget atanapi wah gitu bagja li amril mukminin pikeun urusan jelema mukmin, inna amrohu kullahu lahu khair, saestuna urusan-urusan muslim sakabehna urusan mukmin eta teh jadi kahadean. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, tah jeung eta katangtosan teh teu aya sanes teu dipasikeun ka saurang oge kajaba ka jalma mukmin. Naon eusina? Inna sobathu sarraun sakaro fakana khairun lahu. Lamun keuna ka manehanana kagorengan, keuna ka manehanana hiji balai, hiji musibah, hiji kapeuri, terus manehanana sabar, maka eta teh jadi kahadean keur manehanana keur aranjeunna. Jeung wa in asobathu darra gitu. Lamun keuna ieu kahadean gitu tadi teh. Ayeuna terus lamun keuna kagorengan, kapayahan terus sobar gitu, maka bakal jadi kahadean. Luyu jeung dawuhan Allah Subhanahu wa taala anu moningakeun yen kahadean, kagorengan eta teh sadayana jadi ujian teh, jadi fitnah teh. Gitu wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Keur jalma mukmin mah asal bisa menyikapina teh rek hade, rek goreng, duana ge bakal jadi kahadean. Lamun nalika hade tak berarti kan syukurna anu rada ditaekeun teh gitu. Nalika keuna kana kahadean. Lamun keunana teh kagorengan, kasusahan, kapayan, karibuan, berarti kadar syukur kadar sabarna anu kudu urang ditaekeun. Duanana bakal jadi kahadean. Dina ieu hadis teh nguningakeun fardus syukri, nyata kautamianana syukur ala saroi dina kaayaan lapang, dina kaayaan ceuyah. Itu jeung sobar dina kaayaan madorot, kaayaan peurih. Paman fa'ala dzalika, maka lamun migawe eta katangtosan gitu, ningkatkeun syukur nalika bungah, ningkatkeun sobar dina nalika peurih, maka bakal dimenangkeun keur manehanana teh dihasilkeun kahadean di dua lembur dunia jeung lembur akhirat. Gitu. Tapi lamun jelema teu syukur kana nikmat jeung henteu daek sobar kana musibah, maka bakal porot dina ieu dina pahala moal meunang. Nu aya kalahkah di naon manehna teh ngahasilkeun kana ieu kana naon dosa teh. Intina mah sagala perkara ge bakal jadi kahadean lamun urang bisa menyikapina mah gitu. Jadi gambaran kahirupan nu model kumaha wae ge gitu. Nu penting mah urang bisa ngamodifikasi hate eta gitu. Ngamodifikasi niat gitu. Ngamodifikasi naon sikap gitu nu tepat dina eta kondisi bakal jadi kahadean.